Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Marsila Kesyafana Raya ti kelas X MIPA 2. Di dieu abdi rek ngadongeng anu judulna Kuya Ngagandong Imahna. Di zaman baheula, kampukur mah imah-imah kuya teh ayana di sisi-sisi muara. Saban poe kuya gawena ngan ukur ngahuma. Kuya getol pisan karena ngahumana teh indit isuk balik magrib. Hiji mangsa basa manehna keur di huma, aya hujan angin anu gede, kacidan. Tatangkalan loba anu rarubuh, kitu deui jeung imah sakadang kuya milu hiber katiup angin. Brus we. Lep kalem raga kaleuwi. Sakadang kuya atuh sedih kapisan, barang balik imahna geus teu aya. Isukna kuya nyieun deui hiji imah anu tohaga supaya ulah kabawa angin deui. Hiji poe kuya balik ti huma, tuluy masak keur dahar sore. Sabot masak manehna kacai heula. Keur dicai manehna nempu haseup ngebul dina suhunan imahna. Kuya gancang mareuman, tapi geus teu kaburu. Tungtungna mah kuya teh hing bae ceurik bari nempo imahna anu beak kabeuleuh. Teu lila keur kitu ujug-ujug diol bae sakadang monyet kolot anu geus loba huisan. Eta monyet teh ngomong ka kuya, "Tong diceurikan sakadang kuya, nyieun deui bae imah mah." Lain mata sakali ieu bae sakadang monyet, harita ge kitu bae aya hujan angin gede, imah kuring ruksa keur ditinggalkeun ka huma. Kudu kumaha atuh akalna supaya hayang boga imah anu awet teh? Gampang atuh kuya, ngarah imah hayang ulah cilaka mah babawa bae ulah ditinggalkeun. Pek ayeuna mah maneh nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Engke lamun geus anggeus ku urang pasangkeun ka tonggong maneh. Jieun bantona sakira asup kana sirah bae supaya gampang ngasup sirahna ka jero. Eta omongan monyet teh diturutkeun ku sakadang kuya. Tuluy manehna nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Nu gedena ngukur kana awak. Panto dihareupna ukur bisa longgor sirah paranti kaluar asupna bae. Saanggeus imahna jadi, prok bae dipasangkeun kana tonggongna. Ari sakadang monyet anu mameuneurkeunana. Tah, ti harita mah imah sakadang kuya teh sok dibawa-bawa bae, digagandong. Pesan moral anu didapat dari dongeng ieu nyaeta, jadi jalma mah kudu getol kos sakadang kuya, tapi tong gampang putus asa jeung teu boga akal, sarta kudu daek babantu ka batur kos sakadang monyet. Sakitu we dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.